Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring mangoleh dina dongeng Sunda anu serem, anu mistis tur anu dina danget ayeuna simkuring bade ngadongengkeun anu janten judul Kunti Nyi Roswati. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna janten panghibur kana kalbu, pangbabenah kana manah. Henteu janten picarioseun anu awon kanggo kapayuna. Yuah pamiarsa, urang dangukeun sasarengan kumaha jujungna yeuh carita. Yuk kemong. Seperti biasana Nyi Roswati ngaladangan anu jadi langganan di tempat main gawe. Sigap eta nu jadi patokan manehna digawe di Padamalana di salon Ceyoyo. Permisi Mbak. Ya ada apa? Saya mau potong rambut sama catok bisa? Bisa? Berapa ya Mbak? 20 aja, 20.000. Oh ya Mbak, saya pengen ini dipotong dikit terus dicatok. Ya, silakan duduk sini. Gitu parbincangan anu jadi sapopoe di tempat manehna gawe. Teu saeutik dina sapoena langganan anu geus di layanan ku Nyi Roswati. Rata-rata kabehna rarasa pun pisan jeung ngarasa puas karena gawean Nyi Roswati. Terima kasih ya Mbak. Lain kali saya bakal kesini lagi. Iya, sama-sama. Terus gitu mah langganan teh keluar tempat manehna di tempat Nyi Roswati gawe. Bari iman jam geus nanjokeun jam 5 sore. Nyi Roswati geus dangdang erek balik manehna dibedak jeung nambahan saeutik lipstik kana bibirna. Geus kitu mah Nyi Roswati cengkat nangtung tuluy nyamperkeun ka dununganna Ceyoyo. Cek, abi bade heulanya. Bade nyeui nya atuh kumaha gaji teh arek dicokot ayeuna atawa engke disakalikeun sabulan. Engke we, cek sabulanan we. Meh teu kagok lah. Aya cokot ngapa kieu mah. Kita bakal gancang beakna, teu karasa kita gajina. Nya atuh. Modal heula. Mas, Mau Cek. Ya, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Roswati ngalios tuluy lempang di jalan setapak anu kena teh nepi ka sisi jalan. Geus nepi ka sisi jalan manehna nungguan angkot anu lumayan kadang sok lila angkotna teh ngurunyung.
Aduh, angkot teh sekali lah ya teh. Panas ya jam 5 panas kene. Bisa naik tangkal Carson nih dia teh. Karena emang geus dituan nih. Nah, ini terus pisan sih jamat teh. Ningali batur kaiwahan teh. Kitu garantas Nyi Roswati. Kusabab manehna di dinya di biasa tempat manehna ngadaguan angkot aya tangkal Carson tapi aya nama geus eueuh. Nah eta kusabab dituar teuing alasanna mah dituarna kunaon aya nu nyebutkeun pedah geus kolot teuing aya nu nyebutkeun deui rada hium cenah tapi beda deui atuh nu karasakeun Nyi Roswati mah tangkal eta teh berguna pisan kanggo manehna nyuhan bari nungguan angkot Roswati nyawa HP SMS-an lajeng babaturan yen manehna rek datang ka ten baturan si Eha orang Pasir Putih saking kuasi kena Nyi Roswati nyawa HP main teh nyadar ti arah luhur aya truk anu nyuruntul ada ngebut trukna blong rema Nyi Roswati teu ngadenge yen eta supir truk teh geus nglaksonan supaya manehna ngampih bisi katenggal tapi dasar emang geus takdirna Nyi Roswati teh angger teu ngadengieun geus dijarowok-jarowok malahan mah ku supir truk jeung kenek truk teh angger Nyi Roswati teu ngadenge antuk nama Nyi Roswati teh kabanting ku truk nepi ka sirahna beulah pencar otakna mancawur ka itu ka dieu pebalatan getih barbae di jalan mani loba warga nu nampo pating lareuwas malahan mah di kaum wanojama aya nu ngajararit lareuwaseun ku kajadian poe ayeuna selang ti kajadian eta sajam ti kajadian eta kurunyung ambulan polisi geus aya di dinya di tempat ngamankeun sopir truk jeung kenekna anu teu kuna naon layon si Roswati diasupkeun kana kantong mayat tuluy ditaekeun kana mobil ambulan getihna disaeur ku keusik supaya we teu matak geuleuh teu matak dikasereuman kanu nempok jeung kanu pengendara jalan kacaturkeun layon Roswati teh geus aya di rumah sakit Pasir Putih kulawargana anu datang nampo mayit Nyi Roswati pating careurik ningali kayaan
Roswati anu sakitu tragisna. Malahan mah indungna nepikeun ka pingsan. Ai adina mah henteu nepikeun ka pingsan. Kusabab nya leuwih kuat meureun ti indung ngan ukur ceurik ingha-inghakan. Tekung silila layon Roswati teh diuruskeun tuluy dibawa ka imah duka. Masikeun disabodeureun dusun Pasir Peuteuy. Saprak geus datang ka imah. Layon Roswati teh dimandian ku tukang ngamandikeun mayit nyaeta Matarsi nu khusus ngamandian mayit awewe di lemur Pasir Peuteuy. Sanggeus dimandian mah layon si Roswati teh tuluy diboehan. Geus kitu mah disolatan dipimpin ku ustadna. Tas beres disolatan mayit Roswati teh dibawa langsung harita keneh oge ka astana Pasir Peuteuy. Ai indungna henteu milu ka astana daku bapana Ros nyaeta Kang Jana dicaram bisi kumaha engke di astana. Ai adina si Roswati nyaeta Nyi Ras milu ka astana hayang nyaksian anu terakhir kalina ka lanceukna. Beres mayit diasupkeun jeung anu nganterkeun mayit geus baralik. Tinggal adina si Roswati nyaeta si Ras masih keneh ceurik hareupeun kuburan si Roswati. Di dinya aya bapana si Ros nyaeta Kang Jana ngabejaan. Enggeus Neng, lanceuk maneh teh ayeuna mah geus tenang, geus teu kudu dicerikan deui. Ayeuna mah ayo urang balik, angguran mah doakeun we, komo unggal salat mah unggal beres salat tong poho ngadoakeun ka lanceuk maneh. Ya Bapak Ras teu nyangka ya Ren yang si teteh teh kudu tiwas model kieu. Bari tuluy dikaleng ku bapana si Ras diajak balik. Geus kitu mah tinggal mayit cerotana anu ditinggalkeun di astana. Pentingna saperti biasana di lemur Pasir Peuteuy di imah Kang Jana anu jadi kolotna Roswati diayakeun tahlilan nepi jam 8 peuting. Beres tahlilan bieha anu jadi indungna Roswati nilepan deui teh sama anu diamparkeun di tepas ini. Geus dilepan sama teh
tuluy disapukeun. Tas kitu mah panto di pendutan dikonjar tuluy beha alias kanggon bari panonton masih kan katingali cari nakdak tas ceurik sapopoe. Harita di kamar nyeras adina Nyiraswati nyeras keur nempoan foto lanceukna keur foto paduduan jeung manehna nyeras masih keneh teu nyangka yen lanceukna bakal ninggalkeun manehna bakal moal nyangka yen manehna tadina aya batur ngobrol sacan sare tungtung geus moal aya di batur ngobrol da kedah eta nyeras sakamar jeung lanceukna almarhumah Nyi Roswati. Teu karasa jam geus nunjukkeun jam 11 peuting leuwih saparapan. Nyi Ras masih keneh nempoan foto lanceukna. Tekung silila ketrok karena panto kamar aya nu ngetrok. Ras anu ngetrok teh geuningan indung bieha. Enggak, Mak. Mana can sare? Tacan mah Gara sare atuh anu ngaran mah. Maneh teh apanan sakola keneh. Sok gara sare. nuhun mak harap deui Nya tuh tong penting teh isuk sepanan sakola nya geus kitu mah bieha teh ngaleos deui ka kamarna. Nyi Ras oge antuk nama nenden potret manehna jeung lanceukna kana laci. Geus kitu manehna kana kasur tuluy ngagoler bari nyimbutan manehna ku simbut gambar Mickey Mouse. Nyi Ras teu bisa sare peuting eta teh. Dibulak-balik. Malika kenca, malika katupu. Anggar keneh wae Nyi Ras masih keneh teu bisa sare. Sedengkeun jam geus nunjukkeun jam 1:30 pamirsa. Nyi Ras karasa hayang ki tungtung nama main teh cengkat tuluy ka jama main muka pantok kamar ningali ka ruang tamu nya tetep pas imah kolot nama geus sarare. Geus kitu mah Nyi Ras teh
kajabat. Beres teh jaman. Nyeras erek balik deui ka kamar. Tekung silila selengseng bau hanyir kangse ku si Ras. Nyeras ke pundukna ngadak-ngadak nyak nguringkak meriding. Nyeras jadi cicing heula. Kusabab manehna ngarasa aneh. Napet aya kaparasaan muriding kaos kieu. Saumur-umur di imahna manehna teu ngarasakeun kaos kitu. Naon ieu teh? Bau pake. Nah, puringkakan kieu nya. Aduh. Nyeras tuluy ngadengi suara panto aya nu ngetrok. Nah, jam sakieu anu kakatrok. Tadi jam 2 peuting. Aduh. Air teh kitu nya, tapi mohalan pisan jam sakieu kakatrok supaya teh. Aduh. Sahanya kadenya nu kakatrok tapi kadenya teh asala. Nyeras henteu langsung nyamperkeun ka panto. Manehna ngarasa khawatir bisi saha anu kakatrok teh. Beuki lila anu kakatrok teh kalah ka teu eureun diantepkeun teh. Antuk nama Nyeras ngawanikeun maneh muru kana panto. Tas kitu mah Nyeras teh babacaan heula da bisi maling bisi saha nu kakatrok teh. Tekuk silila panto dibuka ku si Ras. Ai pas dibuka kasampakeun hareupeun manehna. Aya nu nangtung make baju bodas. Buukna cawig-wig. Panonna eueuhan. Peungeutna bobologoran ku getih. Ngacelak kana tehal. Eta nu nangtung teh beuki lila beuki ngadeuketan ka si Ras. Saha maneh? Saha maneh? Maneh saha? Nah,
buat mengganggu aing mah kuring. Harita nyeras ngawot-hot ningali kawas kitu mah. Yang dihareupeuna teh aya Kunti barang disidik-sidik. Kunti nu hareupeun manehna jadi mirip jeung almarhum lanceukna nyaeta Nyi Roswati. Iya teteh, iya teteh kadia. Ngabejaan kakabe kamane oge neng entong sedih deui entong ngacengcerikeun teteh deui bejaan kasih emak jeung kasih bapak teteh ayeuna mah geus tenang. Kitu anu kadenge ti Kunti anu areupeun Nyi Ras. Ku tante saha geningan teteh. Harita kajadian eta teh lamun kalawan ku lain si Ras pasti bakal mata lumpat kusabab kegilageun. Soalna Kunti anu aya hareupeun si Nyi Ras panonna eueuhan semu rusak beungeutna teh. Tina sirahna oge ngucur getih, tina beungeutna oge komo sarua getihna ngucur. Bangun nu remuk katinggalina teh buuk cawi kuih. Bejaan kasih mama jeung si bapak ulah nyengcerikan deui teteh neng. Mohon teteh sing tenang di alam ditu. Kuat neng didoakeun teteh sing menang nikmat kubur. Geus kitu mah Kunti nu hareupeun si Nyi Ras teh rubah jadi haseup tuluy nyiles tina tetempuan si Nyi Ras. Isukna kajadian eta teh dibejakeun ku si Ras kakolotna Bieha jeung Kang Jana yang tadi peuting lanceukna Nyi Ras nyaeta Nyi Roswati ngadatangan ka manehna minta supaya geus entong diceurikan deui angguran mah duakeun kitu cenah nu dibejakeun ku Nyi Ras. Tah kitu pamirsa dongeng teu simkuring dinten ayeuna. Mugi-mugi sakali deui mah. Mugi-mugi dongeng
dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu sareng pangbabenah kana mana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemol.